Sugarba teu nyaritakeun pamaksudan anu sabenerna. Dalih manehna pangna datang ka dinya teh sabab reka pileuweungan ngadon olah tapa pikeun nyampurnakeun kakuatan ilmuna. Giliran manggali anu nyeungseurikeun ka Sugarba litus nyarita. Seharusnya kamu menjadikan menerima kenyataan Sugarba Allah bahwa pihak barisan Willem Kintamani Digjaya sudah dipukul mundur. Ame barisan Dharma Yuda, lo tahu nggak sih? Kemudian kamu mau melakukan olah tapa atau cara upaya apapun juga, ya? Tetap saja tidak akan mampu bikin apa itu mengungkulan ajen pangartinya nang bule gitu Sugarba. Ningali sikap jeung adenge caitaan teh manggali bogoh we jadi kaudang amarana Sugarba. Langsung harita nangtukeun sikap napikeun ngabinasakeun manggali. Bari muralengah Sugarba terus nyarita. Si laing montong ngabacot ka mana karep sia goblok gali. Caritaan si laing sarua jeung penghinaan ka dewek deuleu. Nah sia yang dibebekeun siapa patuk teh sia. Ngandung harti si laing teh hayang dipodalan ku dewek. Anu matak si laing montong kaduhung musa kedeung deui bakal nyangkel jadi bangke sagali surali. Si lawokeun teh telo. Sikap jeung caritaan Sugarba ngandung ancaman. Manggali si Jawara idaman teu sieuneun ku ancaman Sugarba, malah ye terus mamatahan ka Sugarba. Seharusnya kamu teh segera sadar dan babalik pikir Sugarba untuk membebaskan diri dari pengaruh dan kekuasaan si Tuan Willem dan Nyai Kintamani. Sebab mereka hanya memanfaatkan kemampuan kamu saja, Sugarba, ya. Pikir dong. Dan tidak usah mengancam kepada si Jawara idaman. Apa sebab? Sebab aku tidak akan sieuneun, Sugarba. Ya, jadah cangkurak. Bebangok sia, urang sobak. Kalah ka mamata sagarupa si lain gali. Si lain geus moal diberi diampun modar sia gali rasakeun kurang ajar. Goblok sia jeung mamata sagarupa ka aing. Jorela culung Sugarba geus teu bisa nahan amarahna. Harita majuna rajang ku ijiran manehna ku sakali nibankeun panarajang nage manggali bakal rubuh ajal binasa. Tapi Sugarba jadi kageteun waktu manggali mampu nyingkahan panarajang nu jadi lawan. Sok hiuk telat plos. Ngarasa penasaran Sugarba gancang nyusut tepus ku panarajang susulan. Tapi manggali masih kene tetep bisa nyingkahan panarajangna. Sok hiuk telat plos. Panarajang teu kena kana sasaran. Sabab manggali geus ngajorelat pindah tempat. Sugarba ngeureunkeun panarajangna. Rada kageteun oge ningali kacepetan gerakan manggali anu mampu nyingkahan 2 kali panarajangna. Sugarba saterusna nangtang anu dilawan pikeun ngalakukeun panarajang ka dirina. Kacepetan gerakan si lain lumayan oge gali. Ya iya dong. Aku kan diajar. Mampu nyingkahan panjang dewek gali. Ya iya. Masa mesti ngajedog saja? Coba aina giliran si laing anu maju narajang. Oke. Anu jelas panarajang si laing moal disingkal ku dewek. Oh, begindang ya. Pilih anggota badan dewek anu rek dijadikeun sasaran panarajang si laing. Sok, dek dihareup ti tukang, ti gigir sok sia. Oke, kalau begindang mah. Manggali anu ngarasa percaya diri lantaran dibekelan kemampuan jeung kakuatan ku Rama Pamungkas, harita terus nyarita ka Sugarba. Oke bro. Penantang kamu akan si Jawara idaman cumponan, ya. Oke Sugarba. Sekarang aku yang maju menarajang kamu ya. Oke, rasain nih.
manggali nyumponan panangtang atau panangtang panarjang lawan. Harita majuna rajang ku Sugarba panarjangna teu disingkahan. Panarjang leungeun katu manggali ngahantem kana dada lawan. Sak syuk cubros. Disusul ku tajongan kana beuteung lawan. Sak das. Tapi eta panarajang teh taya pangaruh teu karasa naon keur Sugarba mah. Manggali ngegajeng luncat ka tukang. Mancukeun tangtunganana bari kerung dibarung jeung bingung sabab Sugarba teu mengpan ku panarjangna. Kadele ka Bandungan ku si laing gali. Panarajang si laing tetela teu karasa naon ku dewek mah asa diusapan euy. Pangaruhna eta panarjang si laing kana dada jeung beuteung dewek teh. Anu matak tong asa-asa cek aing oga yen. Gunakeun kekuatan panarjang anu lebih hebat. Anu bisa karasa nyeri ku dewek kali. Sugarba ngumbar caritanana sangkan manggali ngagunakeun kekuatan panarajang anu lebih hebat. Malah bisi panarajang atawa panasaran mah bisa ngagunakeun pakarangna. Manggali dina kayaan bari ngamuka bingung sabab panarajangna teu mempan kanu jilawan anu sok padahal geus dibekalan kemampuan jeung kekuatan ti Rama Pamungkas. Tapi manggali harita teu ngatarakeun maneh. Ahai, kamu jangan mengumar dulu caritaan Sugarbe. Menjadikan harus kamu ketahui aku teh belum menggunakan kekuatan panarajang yang sebenarnya. Itu mah bisa dikatakan pemanasan. Ahai, tadi mah hanya ya itu tadi warming up lah. Yang jelas sebagaimana yang sudah karandapan sama kamu, eleh jajaten sama nang bule, maka sekarang pun kamu akan merandapan dirubuhkan sama si Jawara idaman. Ahai, yang akan menjadikan kenyataan Sugarba. Nah, itulah penjelasan dari aku. Manggali kalakan jadi ngalelewaan ka Sugarba. Nyaritakeun sakumaha anu kungsi karandapan ku Sugarba. Diungkulan ajen pangartina kunang bule. Mangka dina waktu harita ge Sugarba bakal ngarandapan kejadian anu sarua dirubuhkeun ku dirina. Mun memang bener kitu hasok buktikeun ku si laing gali. Tong ngabacot wungkul sagoblok. Kakuatan panarajang anu sabenerna gancang ku si laing gunakeun. Tarajang di dewek. Sok gali. Hasok sagoblok. Maju cacang kudak ku goreng sobak. Aku akan merajang lagi Sugarba. Ya, kalau kekemar rasain lo. Manggali maju deui narajang nibankeun panajangna kana anggota badan lawan. Hiuk yuk ngegas, sebul odas. Mangga luncat ke tukang sedengke Sugarba ngalengak seuri ngumbar ka sukahatena sabab panarajang manggali teu karasa naon-naon. Nanaon Aisyah koplok, sugan dewek teh heueuh we panarajang si laing bakal aya pangaruhna ke dewek. Bisa karasa nyeri ku dewek. Eueuh asa diusapan anjir. Dina kanyata nama tetep kakuatan panarajang si laing teu karasa naon-naon sagali goreng sopak. Alah gablek kemampuan saukur kitu patut boga karap hayang ngarubuhkeun dewek. Eueuh. Latihan pikeun ngaronjatkeun kemampuan diri ngajedog di dieu. Tetela eueuh hasilna geuning gali. Geus we digogobrog sangadon molor. Sanggup keneh si laing maju narajang sadar kana kaayaan anu keur dising hareupanana. Harita manggali anu malik nangtang minta ditarajang ku anu jilawan. Ahai,
Sekarang begindang ye. Aku tidak akan menerajang lagi kamu Sugarbe, ya. Dengerin nih gue ngomong sama lo. Sebab apa itu belum waktunya untuk menggunakan kekuatan Panarajang yang lebih hebat. Jadi lebih baik kamu yang maju menerajang. Rubuhkan aku silakan. Mau tiharep, digigit, tukang, luhut, dihanap, sok. Ya pokoknya mah kesukaan kamu aja mau di mana nih, ya? Oke, Sugarbe? Silaing kalau kana antang hayang ditarajang kali. Nah, sia. Montong kaduhung silaing sakali kabenangan ku Panarajang dewek, silaing bakal jengkel eueuh nyawaan sia. Oke. Tadah Panarajang dewek sekali. Jorela culung Sugarba maju darajang. Tapi Sugarba jadi kagetan sabab kecepatan gerak manggali leuwih tetela cepat batan Panarajang nu jadi lawan. Runtuyan Panarajang Sugarba anu 3 kali ngarah kana anggota badan lawan. Taya anu bisa kena kana anggota badan lawan. Sabab anu jadi lawan ngajwelat pundah pindah tempat. Sokyuk jelat plos. Giliran manggali anu ngumbar caitanana kanu dilawan. Lantaran Panarajang Sugarba ukur kena ke tempat kosong. Sekarang menjadikan kabandungan sama kamu kan? Ya? Kadeleh kan? Aku si Jawara Idaman mampu menyingkahan Panarajang kamu Sugarbe. Bukti kalau nyata bubuk roti kena kulkas, semua Panarajang kamu tidak ada yang kena pada anggota badan aku. Bukti kan? Semua Panarajang kamu hanya mengenai tempat kosong. Bagaimana bisa merubuhkan aku? Mikir dong. Sugarba kerung ngahulang sakedeng bari ngomong dina jurhatena. Waduh. Wawalak sekali ilmu pangenteng badana tetela di luar dugaan. Kacepatan gerakanana nyata leuwih cepat tibatan Panarajang anu dilawan. Ieu mah aing kudu bisa ngungkulan ilmu pangenteng badana si gali mun kaya kieu mah ieu. Kudu ngambat kekuatan tuah kasakten mustika karang kancana. Sangkan ilmu pangenteng badan aing leuwih ngaronjat. Sugarba ngarasa penasaran. Harita terus ngambat kekuatan tuah kasakten mustika karang kancana. Sangkan ilmu pangenteng badana jadi leuwih ngaronjat. Sanggeusna ngarasakeun ayana getaran kana sapasang sukuna. Harita Sugarba bari susumbar kacepetan gerakanana anu dilawan teh bakal bisa diungkulan ku dirina. Kemampuan ilmu pangenteng badan silaing cukup lumayan kali. Tadi sababaraha kali Panarajang dewek bisa disingkahan ku silaing. Tapi sakedeung deui silaing bakal kaget sabab kecepatan gerak silaing bakal bisa diungkul ku dewek kali. Oh. Jangan hanya mengomong saja atau Sugarbe, capek aing oge akan menjadikan lebih baik. Nih dengerin nih, kalau kamu membuktikan saja, ya apa yang kamu katakan, aku si Jawara Idaman tidak akan mengejar meninggalkan lawan dong, ya. Ku dewek pasti bakal dibuktikan sia geus lali si goreng sopak, si goreng patut, tada siapa aing. Sugarba maju narajang kecepatan gerakna jadi leuwih ngaronjat. Manggali jadi kageteun sabab kecepatan gerak nu jadi lawan jadi leuwih kunyul. Ngajadikeun Panarajang leungeun katuh Sugarba anu ngahantem kana dadana geus teu bisa disingkahan. Sauk yuk tubrod geus dada belang dada gue belang ngapa nya Manggali ngagerunahan ka nyeri bari terus ngajengkang ngoleab ka tukang jengkang koleab kedebut Manggali rubuh maring lemah
Sugarba mancu dina tangtunganana bari ngumbar ka sukahatena ningali nu jadi lawan sakali kabenangan ku panajangna langsung rubuh. Caritaan dewek jadi kanyataan sagali. Sakali dewek ngasupkeun panarajang si lain bakal langsung rubuh gali. Kacepetan gerak panajang dewek geus moal bisa diimbangan ku si lain. Asok rek kumaha ayeuna sa gali Surali si Goreng Patut. Wani keneh wani keneh hudang sia hudang. Mun si lain masih keneh sanggup neruskeun ieu tarung sia. Manggali sok sanajan masih keneh mampu moneal hudang terus nangtung jadi kaentepan ku perasaan bingung jeung sentar. Sabab kacepetan gerakna bisa diungkulan ku anu dilawan. Tapi manggali masih kene bisa nyarita. Aku menjadikan masih mampu dong untuk melanjutkan pertarungan ini, Sugarbe. Dan aku akan tetap membela diri sampai renghapan napas terakhir. Aku tidak akan mundur, Sugarbe. Saurana geus memiti ngalonan. Daya tahan badan si lain lumayan oge gali. Ya iya dong. Tapi sakedeung deui mangsa si lain kabenangan di ku panajang dewek bisa dipastikan si lain bakal rubuh eueuh nyawaan alias modar sagali. Ningali nu jadi lawan masih kene bisa ngoneal hudang. Terus cengkat nangtung harita Sugarba nangtukeun sikapna. Pikeun ngagunakeun kekuatan panarajangna anu leuwih dironjatkeun. Anu bakal mampu ngabinasakeun nuju lawan. Manggali nyarita deui ka Sugarba. Jangan mengundang saja omongan Sugarba ya. Maju lagi kamu teh menarajang sama gua sok. Sorana euy ngeletikan euy. Pasti dewek bakal maju di narajang. Iya sok silakan. Aduh doakeun baraya podkanya bara Cakra aku Gali Surali. Aduh rasakeun sia. Jorela cilung Sugarba maju di narajang. Manggali nyoba nyingkahan panarajang lawan, tapi pikeun anu kadua kalina panarajang leungeun katuh Sugarba ngahantem kana dadana. Sat hiuk cebrot geus. Leubeut deui ya mah aduh. Romi kakak colongan nih aduh. Barepot ga colongan aing anjing Manggali ngageunahan ka nyeli bari ngajengkang oreab ka tukang. Jengkang koreab kedebut. Saterusna rubuh maring lemah pikeun anu kadua kalina. Sugarba mancuh dina tangtunganana. Bari merhatikeun kelebah Manggali bangun anu geus teu mampu moneal hudang. Bala-bala sia mah goreng sobak, oleng atut. Si lain geus moal bisa menyaat deui sagali oleng atut. Sakedeung deui si lain bakal sakarat ngalepaskeun nyawa deui sia. Coba-coba ngelawanan dewek sia sarua we jeung bunuh diri si lain gali. Sugarba jadi kerung waktu ningali Manggali masih keneh bisa ngoneal hudang terus diuk. Dina kayan bae sumengir nahan ka nyeri masih bisa nyarita ka Sugarba. Aduh alah. Aku sudah rubuh 2 kali Sugarba ya. Akan tetapi aku belum mengaku kalah sama Allah. Dalam pertarungan ini terbukti kan aku masih bisa mendiuk ya. Aku masih bisa bilang kalau mau menarajang lagi akan aku hadapi Sugarba. Anjing Umar gung nang sepugu geus teu ngawirahman. Si laing masih gede-gede hate sia. Hayang luskeun tarung dina kayaan geus teu mampu cengkat hudang deui sagali. Si laing memang geus putus asa hayang geura modal. Sakedeung dia kahayang si laing modal teh kuleungeun dewek bakal jadi kanyataan sagali.
Sugarba ngelengak seuri ngumbar ka sukahatena. Saterusna nangtukeun sikapna pikeun sakali deui nibankeun panarajangna pikeun ngabinasakeun nu jadi lawan. Kajadian saterusna harita Sugarba majuna rajang bari nagero. Ayeuna waktuna si lain kudu modal sagali mista maja utama. Jorelat waktu Sugarba ngajorelat rek nibankeun panajangna ka manggali anu kenyobaan rekoneal hudang. Harita Sugarba jadi kageteun waktu aya cirim anu ngajorelat mapagana panajangna. Jorelat sakiu keduk des. Dua kekuatan tenaga lapisan bantok. Sugarba ngabangkieung mundur ka tukang sababaraha lengkah. Sedangkan cirim anu anyar datang mancuh dina tangtunganana. Sugarba gancang harita mancuhkeun tangtunganana bari tos merhatikeun ka cirim anu anyar datang. Barang geus sidi ka cirim anu anyar datang teh Sugarba jadi kageteun sabab cirim anu anyar datang teh tetela nang bule geuningan Baracakra. Sugarba musirkeun paneuteupna ka nang bule bari tos nyarita. Nah selain bet aya di dieu geuningan nang bule. Kenaon saling aya di dieu heuh? Sugarba kitu manya naon sababna nang bule aya di dinya. Manggali anu datang nyamperkeun ka tempatna nang bule anu harita ngajawab. Kamu tentu akan menjadi kaget meninggali ada nang bule ya, bener kan? Kalau mau tahu nang bule kenapa ada di Sindang, sebab sudah beberapa hari nang bule itu sedang menumpi diri di Sumur Legok Panamping, Sugarba. Ya, kalau lu mau tahu mah, ya lebih jelasnya mah ya sedang meyakinkan ilmu panunggalan jati sampurna yang ada di catatan rahasia itu ilmu. Itu ilmu merupakan ditinggalnya yang jati nur alam, Sugarba. Begitu kalau kamu mau tahu mah ya, mau tahu, mau tempe bolehlah dari jablok ini Sugarba ya. Manggali ngajelaskeun ngeunaan nang bule anu keur numpi diri di jero Sumur Legok Panamping. Nyaeta pikeun ngayakinkeun ilmu panunggalan jati sampurna anu aya dina catatan rahasia eta ilmu mangrupa titinggalna eyang jati nur alam. Menang katerangan saperti kitu ti manggali. Harita Sugarba jadi kageteun oge. Sok sanajan dirina kungsi kasoran jajaten kunang bule, tapi kasombonganana memang leuwih kuat. Harita nutup seukeut ka nang bule terus nyarita. Jadi si lain teh numpi diri di jero Sumur Legok Panamping, ha? Pikeun ngayakinkeun ilmu anu leuwih hebat. Kitu benernya. Dewek jadi penasaran hayang ngabuktikeun kahebatan ilmu anu keur yakinkeun ku si lain nang bule. Sugarba harita kalakah nyarita ka nang bule, nangtang hayang ngabuktikeun kahebatan ilmu panunggalan jati sampurna anu keur yakinkeun ku nang bule. Dina karakterna eyang buana putih harita sikap jeung caita nang bule tetep tenang. Janten Kang Sugarba mah ngaraos panasaran pengen tanya. Ku abdi kedah dibuktikeun ngeunaan ilmu anu nuju diyakinkeun ku abdi kitu nya. Punten ya sanes bade non teh nyomongkeun diri abdi teh. Upami leles kitu mangga ku abdi bade dibuktikeun ilmu panunggalan jati sampurna nya. Ari keukeuh mah hoyong ngaraoskeun nya pait peheurna. Etang-etang nyobaan we ieu mah nya jurus anu kahiji we nya. Jamangnya nang bule nyelang ngarelet ka manggali anu direret langsung harita ngajawab. Iya betul nang, betul nang. Coba saja dengan jurus kahiji biar nyaho tasi wawalak tasi Sugarba. Belum kapok juga siga namah nang. Menjadikan masingin apa itu merandapan rubuh lagi nang.
emang mau membandungan sajanya bagaimana ketaknya si Sugarbe ya, Nang? Nang bule, nang tukeun sikap napi kenyumponan kana panangtangna Sugarba, rek kabuktikeun ilmu panunggalan jati sampurna, jurus anu kahiji nyaeta jurus panunggal daya waruga. Sugarba saga diri pikeun ngagunakeun kakuatan Panarajang Sapinuhna. Harita ngambat dari kekuatan tuah kasaktian mustika Karang Kancana. Sangkan kekuatan tenaga lapisanana bisa leuwih ngaronjat sababaraha kali lipat. Bari musyrikeun panetripna ka Nang Bule harita Sugarba nyarita. Si lain kudu ngarti Nang Bule. Sanajan bener dewe kungsi dirubuhkeun dina mangsana ijen jajaten, tapi dina ieu kasempetan dewe anu bakal ngarubuhkeun si lain. Buktikan kehebatan kekuatan ilmu nu diyakinkan ku si lain Nang Bule. Tadah Panarajang ye. Jorela culung Sugarba leuwih ti heula majuna Rajang ngagunakeun kacepatan gerak jeung kekuatan Panarajang Sapinuhna. Manggali geus mundur ka tukang ka tempat anu rada anggang. Sedengkeun Nang Bule anu ditarajang masih teu ingkah di tempatna. Waktu Panarajang lawan datang, harita Nang Bule ngalakukeun gerakan jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna nu disebut panunggal daya waruga. Sugarba ngaranjung kaget sabab Nang Bule saukur ngagilirkeun badanna kagigir, Panarajangna saukur jarak sababaraha senti tina arah sasaranana, tapi teu bisa keuna kana sasaran. Sauk hiuk gilek plos. Samemeh leungit kakagetna dina gerakan anu teu katuturkeun ku kasegetan panona, harita leungeun katuhu Nang Bule ngahantem kana dada lawan. Sauk hiuk cebrot. Sugarba ngagero panjang nahan ka nyeri bari ngajengkang oleh abka tukang. Geus teu bisa ngajaga deui kaseimbangan badana. Jengkang koleab gedebut. Sugarba rubuh ngabebengkang maring lemah. Tina sela-sela jul bibirna ngalay getih anu hanut keneh. Sugarba meh teu percaya kana kaayaan nu karandapan ku dirina sabab ngan saukur ku sageprakan geus bisa dirubuhkeun ku Nang Bule. Bari ngoreal hudang lalauna nyusutan getih anu ngalay tina sela-sela jul bibirna. Harita Sugarba ngomong dina jero hatena. Edan. Kekuatan ilmu si Nang Bule jadi leuwih hebat. Saukur ku sageprakan aing bisa dirubuhkeun. Ripuh aing aduh. Ningali kana kanyataan si Nang Bule anu saperti kieu mah jelas bakal jadi ancaman ke Tuan Willem jeung Kintamani. Aing kudu bisa menangkeun buah Sinata Dewa teh ya. Sangkan Mbah Buyut Salenggi bener-bener pulih bisa nyarita deui. Iwati Mbah Buyut iku Salenggi anu bakal mampu ngungkulan kekuatan ilmu si Nang Bule. Aing ngelipuh anjir. Sugarba geus teu untupan pikeun neruskeun tarungna. Sok sanajan masih keneh ngarasakeun dina lebah dadana karasa keneh eungap nyelak. Harita Sugarba terus cengkat nangtung geus teu loba dicarita terus ngajremat ninggalkeun eta patempatan rek muru asup ka jero leuweung neangan buah Sinata Dewa. Atuh manggali datang nyampeurkeun ka tempat Nang Bule sangeus deukeut terus carita. Ahai menjadikan panuju meninggali si Sugarba Nang. Terus mengejat ini si belakok ujubar teh sudah tidak untupan lagi kayaknya untuk melanjutkan pertarungan. Jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna betul-betul hebat Nang, hebat. Aduh, hanya dengan sageprakan saja si Sugarba bisa dirubuhkan. Tapi kenapa ya bisa tiba-tiba datang menulungan emang Nang? Abdi teh tos cileuweung nyamangnya milarian bebetian sareng bumbuahan Mang. Di tukangan guha panamping teh aya jalan keluar
anu tembus ka pireweungan mang. Tah, waktos ulis ti pireweungan abdi teh nguping aya sora manggali anu ngagero nahan ka nyeri. Ku abdi engal dibujeng ka dieu. Katingali emang bade ngoneal hudang di tarajang ku Sugarba anu matak ku abdi teh digagalkeun panarajangna mang kitu tah mang. Nang bule ngajelaskeun ka manggali nyelang kaluar heula ti jero guha panamping ngaliwatan jalan anu aya di tukangan guha anu nembus ka pileweungan. Neangan bebetian jeung bumbuahan keur eusi beuteungna. Waktu balik ti leuweung jadi ngadenge sora manggali anu ngagero nahan ka nyeri. Datang nyamperkeun ningali manggali dirubuhkeun ku Sugarba anu kadua kalina. Ahai, Allah emang menjadikan menghaturkan thank-nya. Nuhun ke sama nang. Andai saja tadi panarajang si Sugarba tidak digagalkan, bisa dipastikan emang hanya kali tinggal ngaran. Sekarang kebetulan nih Mang teh bagaimanapun juga harus membejaan masalah yang penting gitu nang. Nah bagi ngawartosan masalah naon gitu Mang teh ka abdi mah. Manggali aya kasempetan pikeun nyaritakeun ngeunaan kaya Saraswati anu aya dina cengkramanana Kisangkal. Nyaeta Kisangkal wulung anu aya di Pasir Gumarang. Sakumaha anu dicaritakeun ku Andaru anu jadi muridna. Anu mere katerangan sanggeusna leuwih ti heula tarung terus dirubuhkeun ku Manggali, sanggeusna ngarasa cukup mere kateranganna harita